inna abana Adam alaihi salatu wassalam sanyana Kangjeng Nabi Adam lumantak ieu puasa 30 poe atawa sabulan kunaon emang kieu sasakalana Bapak urang kabehan alaihi salatu wassalam lama akala begitu anjeunna ngadahar buah khuldi nu dilarang ku Gusti Allah langsung ku Gusti Allah ditegur bakia min jawfihi miqdar salasina yauman di jero beuteung nyesa 30 poe ya Adam hai Adam turun maneh eta teh akan dilarang teu meunang di deketan teu meunang di dahar ku anjeun dirobak turunlah Kangjeng Nabi Adam nu dibawa ku Kangjeng Nabi Adam ti langit ti sorga opat nomor kahiji daun sebab pakaian eta kabeh kena dicopot ngan ampok-ampok doang nomor kedua kulit iyalah nu pake beber ampok-ampok nomor katilu aya madu sacak-cak dibawa ku Kangjeng Nabi Adam nomor kaopatna ieu adalah getah ambar opat Kangjeng Nabi Adam mawa ka dunia gitulah dongeng Kangjeng Nabi Adam langsung turun di India ngusruk Kangjeng Nabi Adam sujud sanggasa sujud ku Gusti Allah diantepkeun bae satungtung eta buah nu aya di beuteung aya keneh beak-beak 30 poe eueuh 30 poe ya Adam irfa hei Adam tanggah tah dihampura dosa sanggeus teh kahitutkeun kaisingkeun kahitutkeun kaisingkeun 30 poe ka 40 poena bersih maka Kangjeng Nabi Adam ditarima tobatna tah dumadak urang ge kuari 30 poe dibersihan ke ditungtung tanda ditarima tobat menang Lailatul aya nu mantap Gusti Allah nitah puasa emang kumaha kitu eta nu mantap Gusti Allah nitah puasa lantaran ieu manusia titah deket ka Gusti sebab cak Gusti Allah aing nyieun sia supaya dedeketan jeung aing ke di akhirat mun sia deket jeung aing ku aing dibere tempat nu indah dibere tempat anu mulia dibere tempat sebagai penghargaan deket da anjeun ka kaula sorga di mana anjeun jauh ka kaula ku kaula bakal dibere tempat di neraka sakitu jangan nu mantap Kangjeng Nabi tugasna basyirau wa nadhira hiji ngabubungah sorga dua nazirun nyingseunaan neraka sakitu bae geus tugas kiai geus sebagai warasatul anbiya sakitu bae tuturkeun Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi dibere tugas basyirau wa nadhira atuh kiai nage kuari sebagai warasatul anbiya kudu basyirau wa nadhira dudukeun ieu jalan sorga ieu jalan neraka ieu golkar ieu itu dulu ulah sembarangan babagi tugas kiai tugasna corong Al-Quran pemerintah tugasna corong Amerika sakitu bae geus teu bisa diganggu gugat sama di Indonesia mah asal lu jadi pamarentah nyana kepanjangan beung Amerika kepanjangan sungut bule kiai mun mimilu kadinya sarua min jumlati Amerik sarua bae hese-hese tah jadi ngaji mantek mah kos kitu teh kudu dicaritakeun kulun pakulun kulun pabadun kulun palesabadun kulun palesa teh kudu buktikeun bae kos kitu ulah nyaritakeun mantek-mantek bari nyana henteu bermantek talu kuduna teh mah teu nyimpul geus corong Quran kiai mah corong hadis corong ulama eta kiai
ulah jadi corong Amerika, mun geus jadi corong Amerika boga mobil di dunia nama, di akhirat dikerekep sia ku malaikat. Ji ulah sambarangan huahe naik Avanza sia. Deulekeun ka dituna emang kumaha sakumaha sih ngeunahna Avanza. Di akhirat dibeulem nanaonan gara-gara jadi corong. Golgar si Amerika deui bah. Atuh nun teu bae ngan hampir kitu bae kabeh. Ieu mah keur carita kasimpulan. Dihenteu teh gatuh kitu bae. Dihenteu teh ge kula mangan sakadar ngabejakeun doang pedah Kangjeng Nabi basyira wa syahida wa mubasysyira wa nadhir. Kumaha kitu? Kieu lazatud dunya arbaatun kalazatan dunya aya opat sakadar opat kanikmatan dunia. Hiji at-ta'am dahar, dua wasyarab nginum, tilu wal jima'u jima sek, nomor kaopat naon molor. Sakitu gua perhatikan sebagai ieu teh meunang ti Kangjeng Nabi dikemas ku ulama. Oh ngan sakitu kalazatan dunia. Montak Ibnu Lusan ngajelaskeun ge nikmatud dunya salasah ngan nya nama. Kadituna aya idkhulu zakar. Bisa we ta Ibnu Ruslan. Nikmatud dunya salasan fardhu taban naumun wa qublatun wa idkhulu zakar. Nikmat dunya ngan tilu tengetkeun ku sararia cak Ibnu Ruslan. Hiji naumun molor, kadua qublatun nyium, katiluna mana nyium. Idkhulu zakar tah ngabebeskeun panakol tongtrong Ci atuh kumaha ngomongna sia eta coba. Eta jak kitu ti dituna kitu tuh kitu bae. Aduh, cek urang Jawa apa iku? Sia. Boten ngertos ora iso orang Jawa. Ya wis, gue lulu dah. Apa ikut cenah? Aduh, Masya Allah. Emang orang Jawa mah pikasirian bae. Pikasirian bae ke cerita Gus Dur teh diundang ka Mekah ku raja, di aya nu dibawa ulama kiai 10. Barang datang ka istana kerajaan di ditu di Arab. Aya aula di luhurna merekna aya mamnu'ud dukhul. Nyana kieu bae. Astagfirullahaladzim. 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 Gideg bae di tadi hareupeun lawang. Sambarkeun ku Gus Dur, ono apa sih? Gus Dur atuh. Iki cenah. Opo iku? Iki mamnu duhul, dilarang berduhul di sana. Berarti ini tempat duhul katanya. Waduh, cek Gus Dur teh ya. Dasar teh nyakola, orang NU teh nyakola. Ini mah dilarang masuk. Bayinya di Indonesia nyebut duhul teh ka pemajikan. Jadi itu barang kamar mamnu duhul, emang ini tempat duhul kali ya. Tuh, emang itu ngaraji kos kitu tah. Mamnu duhul padahal tempat kiki tua. Nah, hiji dahar, dua nginum. Artina to'am teh kadaharan. Timimiti dahar berikut bubuahanana. Nomor kedua inuman, nomor katilu jiman, nomor kaopat ieu adalah sare. Jelema asal geus teu ngeunah dahar, gas gada siap-siap ngameteran taneuh 1,5 meter. Oh 2 meter. Teu ngeunah nginum kitu keneh bae. Di mana-mana geus teu kuat jima. Geus. Moal kebal deui. Komo, tuh cenah kiai geus 4 peting teh teu bisa es. Kunaon emang wallahu alam atuh geus ieu mamere bae caingan geura siap-siap bae ka ditu. Neuk ngarendeng jeung abah apa jeung emak. Opat eta. Nah, ternyata begitu diteliti fa innaha hijabun lil abdi anillah.
nu opat eta karena kalazatan dunia jadi hahalang terhadap manusia, terhadap hamba, terhadap jelema tidak deket ke Allah. Nu opat eta ngahalangan deket ke Allah. Jelema loba dahar jauh jeung Allah, loba nginum jauh jeung Allah, eta mah deketna jeung kebobule. Nomor katilu jima jauh jeung Allah. Nomor kaopat naom ieu pertama loba molor teh atuh jauh jeung Allah, boro-boro jeung Allah atuh jeung dulurna ge jauh. Jeung atuh dulurna nanyakeun ka mana si eta? Hees. Aduh aing mah boro jeung Allah, jeung dulurna jauh, jeung babaturanna teh jauh. Ieu molor. Nah ieu lah hijabun lil abdi anillah. Memendak wa idza furiḍa as-shaumu syahran ala wa idzan furiḍa as-shaumu syahran ala Muhammadin wa ummati. Kulantaran eta nu opat teh jadi hahalang terhadap hamba ka Gusti Allah. Allah mardukeun puasa ka Kangjeng Nabi jeung umatna tina sataun sabulan supaya ngarasa deket jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang di bulan Ramadan mah darekeut dasana ka Gusti. Insyaallah salaki bager ka pamajikan, pamajikan bager ka salaki. Eta Ramadan teh kos kitu teh. Ka anak bager, ka tetangga bager, anu boga mere, nu teu boga menta bager ngaranna. Masyaallah, masyaallah. Istimewa jasa. Ya Allah, ya Allah. Hiji. Nomor kaduana hikmah tidak dipardukeun puasa 30 poe. Nu mantak ieu puasa 30 poe atawa sabulan. Kunaon emang? Kieu sasakalana. Inna abana Adam alaihi salatu wassalam, sanyana Kangjeng Nabi Adam, bapa urang kabehan alaihi salatu wassalam, lama akala begitu anjeunna ngadahar buah khuldi nu dilarang ku Gusti Allah, langsung ku Gusti Allah ditegur, bakia min jawfihi miqdara salasina yauman, di jero beuteung nyesa 30 poe. Ya Adam, hai Adam, turun maneh. Eta teh akan dilarang, teu meunang di deketan, teu meunang di dahar, ku anjeun dirobak, turun. Turunlah Kangjeng Nabi Adam. Nu dibawa ku Kangjeng Nabi Adam ti langit ti sorga opat. Nomor kahiji daun. Sebab pakaian eta kabeh keuna dicopot ngan ampok-ampok doang. Nomor kedua kulit, iyalah nu pake beber ampok-ampok. Nomor katilu aya madu sacakslak dibawa ku Kangjeng Nabi Adam. Nomor kaopatna ieu adalah getah ambar. Opat Kangjeng Nabi Adam mawa ka dunia. Gitulah dongeng Kangjeng Nabi Adam. Langsung turun di India, ngusruk Kangjeng Nabi Adam sujud. Sanggasa sujud ku Gusti Allah diantepkeun bae satungtung eta buah nu aya di beuteung aya keneh. Beak-beak 30 poe. Eueuh 30 poe. Ya Adam irfa. Hei Adam, tanggah. Tah dihampura dosa sanggeus teh kahitutkeun, kaisingkeun, kahitutkeun, kaisingkeun 30 poe ka 40 poena bersih, maka Kangjeng Nabi Adam ditarima tobatna. Tah dumadak urang ge kuari 30 poe dibersihan ke ditungtung tanda ditarima tobat menang Lailatul Qadar. Aduh Masya Allah, nikmat biasa menang Lailatul Qadar. Baca-baca teu kudu ngaburinyai bae Lailatul Qadar mah. Urang ieu timiti puasa teh cedah dongeng na batur mah ngaburinyai belah langit segala rupa Lailatul Qadar. Lain ku kitu bae Lailatul Qadar. Lain eta pamajikan haju seuri ge eta Lailatul Qadar. Aduh Gusti aing puasa teh dibere Lailatul Qadar aing ku Gusti Allah. Kunaon pamajikan nu biasa manyun bae seuri. Bunga
Lailatul Qadar anak cium tangan biasa nama anak geus kieu bae naon ieu bah martil ya katarang abah ya tarang abah tapi bulan puasa mah cium tangan eta ngaranna Lailatul Qadar komo aja SMS-an jeung jahe mah eta mah neraka jahanam teman masyaallah karim tuh iyalah hikmahna nu mentak Gusti Allah nitah puasa ka Kangjeng Nabi sareng umatna salasina yauman bilayaliha tak urang mudah-mudahan dibere sehat ku Gusti Allah dibere jag-jag ku Gusti Allah dibere daek urang ibadah ka Gusti Allah sehingga bener-bener urang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dina disyaratkeun puasa teh kieu innallaha ta'ala khalaqal aqla sanyana Gusti Allah ngadamel akal begitu didamel eta akal ku Gusti Allah cak Gusti Allah ya aqlu aqbal akal madep fa aqbala akal madep ka Gusti Allah semoga cek Gusti Allah ya aqlu adil akal mungkur anjeun akal adbaro mungkur nurut jasa akal cek Gusti Allah ya aqlu man anta wa man ana saha anjeun jeung saha kaula cik akal anta rabbi wa ana abduka dhaif Gusti pangeran abdi ari abdi mah hamba Gusti anu dhaif cik Gusti Allah ya aqlu ma khalaqtu khalqan a'azza minka kaula teu ngadamel makhluk nu leuwih mulia tibatan anjeun sebab anjeun mah geus ngaku jasa begitu ditanya man anta wa man ana anjeun teh ngajawab anta rabbi wa ana abduka dhaif istimewa akal mah nyaho posisi eta akal nyaho tempat eta akal beres yes maneh ku kaula didamel makhluk nu pangmulia-mulyana cicing maneh akal bakal diterapkeun di manusia maneh akal ya sukeun ka manusia-manusia nek urang ieu aya akalan nyaho posisi akal memang kumaha kitu akal nu sampurna teh nyaho posisi kumaha nyaho posisina mun kopiah dipake di luhur ku akal kan sapatu dipake di dieu di handap hiji waktu sapatu dikahulukeun kopiah dikasukukeun wah akalan wah akalan teh geus kitu ngaranna pamajikan ku urang dihormat pamajikan urang ka urang ngahormat akal hiji waktu pamajikan urang ku urang ditoler-toler aya rangdang ora ku urang dimulyakeun haji kurang akal atau luhur teh teu akal kitu bae terus beres Gusti Allah ngadamel akal summa khalaqallahu nafsa Gusti Allah ngadamel nafsu ku ari Baqala lah cak Gusti Allah akbilih nafsu mana panjen falam tujib begitu digerokeun nafsu tali akbilih ka dieu maneh ka dieu menghadap tetep bae nafsu ngabuageun bae ngabuageun eta bahasa hebat ngabuageun geus pohara jasa tah ngabageun jadi gabageun batu geus teu robah saeutik-eutik acan atuh cicing bae masyaallah semoga lah tuling ngomong deui Gusti Allah aya nafsu tali ka dieu tetep bae falam tujib ngabuageun bandel teu daek madep ka Gusti Allah jeung teu daek nembalan-nembalan acan ieu lah nafsu ada satu mana di dinya bae tapi ditanya cek Gusti Allah semoga lah man anta wa man ana nafsu saha anjeun saha kaula jawab faqalat ana wa anta itu kula mah kula Gusti mah Gusti eta kakarak dijieun we geus kos kitu nafsu tah geus babagi jeung Gusti Allah teh ya Allah ya Rabbi ilah nafsu namantak fa'adzabaha binari jahannam mi'ata sanatin lantaran kakarak dijieun ge geus buang kawalah nafsu mah ku Gusti Allah langsung di neraka jahanamkeun 100 tahun digodog ta nafsu teh
digolotrokeun nafsu 100 tahun di neraka jahanam geus digodog 100 tahun summa akhrajaha kakarak dikaluarkeun eta nafsu tanya deui ku Gusti Allah nafsu man anta wa man ana saha anjeun saha kaula kakarak pajabat sunya ngajawab bari leuleus Gusti anak-anak wa anta yo geus digodog 100 tahun masih anak-anak wa anta kene bae ieu bangka warajasa nafsu mah masyaallah poha rajasa teu bisa digodog ku seuneu nah cek Gusti Allah coba dek dilunakeun ieu nafsu teh ye summa ja'alaha finaril jumi atasana kuari make seuneu lapar nafsu digodog make seuneuna lain nari jahanam tapi make naril ju kena lapar ieu diulah itu diulah ieu diulah itu diulah ieu dipegung diantepkeun nafsu teh kena mandiri sorangan bae kakarak eta nafsu ngolemprah geus cicing bae tungkul bae eta nafsu tadina mah tanggah bae anak-anak wa anta-anta eta nafsu tanggah bae barang di laparan dibere dahar henteu dibere nginum henteu nafsu ya wewe dibelokeun ku Gusti Allah cicing bae maneh mah maneh bae nafsu coba jadi kahayang teh aku ari dipuasakeun kuari kahayang teh diturutkeun kakarak ditanya ku Gusti ya nafsu man anta wa manana saha anjeun saha kaula kakarak fa aqarat cek nafsu inni abduka wa antar rabbu kaulah hamba Gusti pangeran cek Allah teh orenganan maneh mah supaya ngaku ka aing pangeran teh oreng kudu dikosongan beuteung sia nafsu geus satu kuari mah kieu bae lah wajaballahu alaihi wasallam bisababi dzalik manusia ku aing deuk dititah puasa supaya lunak nafsu nu aya di diri manusia gitulah numantak urang titah puasa teh aya nafsu geus di jero puasa ieu nafsu urang teh ulah dikepar bae lempang deuleu bonteng suri geus ngalirik we ieu nafsu teh aya nafsu atuh nafsu teh rek hareup ka Gusti Allah di mana-mana buka nya bonteng suri nya kopi nya teh manis nya susu atuh begitu tarawih teh daek menghadap kereknya nanti taraweh nage milihannya nanu 11 di mana oi taraweh nu 11 di mana tuh di masjid itu yuk urang ka ditu lah di dieu mah 23 sape neangan nu 13 neangan nu 11 barang datang ka ditu geussan geus alhamdulillah nafsu gara-gara bonteng suri tah ya karim masyaallah urang kirim Fatihah kedua kali ka ibu Hajah Quraisy istri Guru Simkuring Muhammad kamari sabada umroh di bandara Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Fatihah salajengna kanggo almarhum syukur ditalaga nu maot Jumat kamari Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wala qisasa baina 'abdin muslimin wa hurin dhimmin. Wajib qisas lamun terjadi pembunuhan antara abid muslim jeung jelema merdeka cuman status kafir zimmi. Dina pembunuhan nu bakal dikenakeun hukum qisas bales pati eta kudu mukafaah syarat kudu akur dina agamana. Lamun saurang abid agamana Islam abid muslim saurang deui jelema merdeka cuman kafir zimmi. Talamun aya abid mayahan muslim jelema merdeka mayahan jelema abid ta eta teu kudu dikenakeun hukum qisas. Eta keur carita antara abid jeung merdeka. Kuari mah kieu abid kabantu ku muslim, urin turun ku kafir. Sugan meureun aya persamaan ja abid cuman muslim, jelema merdeka cuman kafir. Mun terjadi pembunuhan antara abid muslim jeung jelema merdeka kafir zimmi, apakah kenaan ku qisas? La qisas baina abdin muslimin wa hurrin zimmi. Jadi kaunggulan anu terjadi di salah sahiji jelema kasipatan abid ku muslim pan jadi terangkat. Sanajan abid boga kaunggulan muslim. Ta eta kaunggulan muslim na Islam terhadap abid teu bisa nambalan kana kudu qisas tetep bae lantaran teu sapagodos antara abid jeung jelema merdeka maka teu kudu kakenaan qisas. Panjang dongengna ya qisas teh tapi hese dilaksanakeun moal bae datang ka urang pararaeh moal dilaksanakeun lima hukum qisas. Lantaran sakumaha nuku kula dicaritakeun ku urang kasaksian bentuk nagarana lain negara Al-Qur'anul negara Belanda. Geus atuh teu berjalan hukum Al-Qur'an. Sanajan pagulituk di kursi DPR kiai nu jadi bupatina kadang-kadang mah atuh kiai gubernur ge aya sababaraha kiai tah eta tetep bae teu berjalan lantaran tetep di jerona aya Kristenan bentuk negarana demokrasi. Jadi hukum dipasrahkeun ka rakyat. Lamun cak rakyat menang, mun cak rakyat ulah atuh salilana hukum teh diombang-ambing ku nafsu. Padahal mah ieu urang diciptakeun ku Allah geus mere hukum fikihna
hukum tauhidna, hukum politikna, dina fikih, hukum ekonomina, budayana kabeh geus aya dina Al-Qur'an diterjemahkeun ku Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang teu make kumaha ngan dimuludankeun we Kangjeng Nabi ke dirajabankeun. Malah Muhammadiyah manggeus ngaulah-ulah muludan jeung rajaban beuki pareum bae atuh di nagara geus kajen teuing ieu mah urang pabisa-bisa bae dumadeheus ka Allah jeung tanggung jawab di hareupeun Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaid ka dieu cek malaikat maneh ieu pan ngabunuh moho aju ka ieu bae teu dihukum teu dibunuh deui jieu tebongan saha cek Zaid kula mah siap bae andai kata dibunuh kula di sidang aju kula mere duit jaman itu beta masa bodoh malaikat teman kula mah hayang aman fid dunya wal akhirah. Wah ajak malaikat lo ngomong sia pasti jedek nama ke pamarentah ketika bertentangan jeung Al-Qur'anul Karim. Sakitu bae di negara demokrasi lamun sepakat mah keun bae negara nama demokrasi rakyat batu nyieun aturan hukum di DPR supaya dijalankeun hukum qisas bisa sebenarnya mah hukum had maling potong leungeunna maling kadua kali potong leungeun kenca maling katilu kali potong sukuna maling kaopat kali potong suku kenca maling deui potong sakieu maling deui potong sakieu maling deui jeung ke kos bonteng azanna nu kos bonteng azanna bangsa DPR MPR menteri sarua leungeunna manteng nya nambung ieu hukum undang-undang meunang ti Al-Qur'anul Karim nyana nu kena ieu mah sakadar supaya urang menyadari bahwa kos kitulah hukum Allah. Kumaha lamun aya bapa mehan anak nah bapa mehan anak mak mehan anak eta kudu dikisos apa henteu baheula mah loba dongengna mak ngulub anak anak teh kita ada koe aya di asupan di jalan baheula mangan kos kitu atuh kuari loba jasa jalan untuk mengarah ke pembunuhan. Aju teu meunang masalah saeutik. Lah ieu mah geus ulah pati di perpanjang teuing ieu mah jeung moal dilaksanakeun ieu lah asal dibaca bae geus lah. Teu masalah. Sadajan bae ngopi ge ngaji kieu mah masalah. Bari ngarokok cek nu di luar atuh geus kami mah eukeul teu kudu dibeja ewe je sekadar koleksi hukum urang ngajina sekadar meunanggan cara bapa mehan anak taeta apa kudu kisos apa henteu atawa bapa mehan incu apa kudu kisos apa henteu cek dina aturan hukum syara wala biqatsli waladin ayalah kisos
wajib kakenaan hukum kisos bikosli waladin bapak numayahan anak atau anak incu berarti wain sepula sanajan saping asor kahandap terus mayan incu mayan buyut bau eta mete kudu kakenaan ku hukum kisos la yuqadul lil ibni min abihi lantaran darah daging manehna kan sebab ayana anak disababan ku ayana bapak sebab anak eta ayana disebaban ku bapak jadi bapak sebab anak disebut namu sabab geus la yakunu sababan fi adamihi atuh teu kudu tabat teu kudu dikisos mantap lamun bapak mau anakna ibadah atuh ngucur bae ka bapana sebab bapak teh jadi sabab ayana anak indung maot anakna ngaji ngucur ka kitu anakna salat fardu puasa fardu tahajud kabeh ngucur bari teu ngurangan kanu jadi anak ulah disangka babagi ngucur bae gitu sebab ayana anak disababan ku ayana bapak sabab emak kakeur carita ganjaran kercarita ganjaran nikmat jasa urang masantrenkeun anak urang bisa maca Quran kabelah dituna anak urang teh magahan ngaji minimal salatnya narapi ibadahnya narapi komo datang ka istimewa mah salat teh datang ka bisa khusyuk ibadah ka Gusti Allah teh nah bapana ngajopak di jero kuburan indungna ngajopak di jero kuburan gesannya nama ibadah teh tak eta teh ngucur bae anak tahajud usolli sunat tahajud di rakaatain Allahu akbar terus tiis ke jero kuburan Masya Allah nikmat jasa lantaran bapak teh jadi sabab ayanaan nah kan ke lamun ditanya di akhirat ya jadi sia bisa ibadah teh ite kusabab kusabab bapak abdi naon mentak jadi sababan baheula abah abdi totoker hasil totoker keluar abdi Masya Allah komo aja di pasantren nah waduh geus pohara jasa ya Allah ya Rabbi urang memboga anak 5 hiji di pasantren genjang naon jang deposit amal urang aing amal aing kos kieu salat aing kos kieu saja aing kos kieu cakrarasan aing maja meureun sakihayan aing mah ilmu wallahu alam lah ya bayar harapan teti anak ya anakna bisa ibadah atuh bapak jeung indung ngipas di jero kuburan insyaallah pan ngarobrol di alam barzah teh jeung tatanggana cak tatanggana bibi meku ngeunaheun teuing eta loba jasa nu ngiriman anak santren ai bibi pan guru amat aduh sakola bae anak bae lah jumereun budak rada kena korupsi ya Allah ya Karim Masya Allah ngeunaheun jasa urang percaya iza matabnu adam in qata'a amaluhu illa min salah shadaqatin jariyatin ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'ulah ya Allah nunggu
ngucap kena kangjeng malayam tiku anil hawa in huwa illa wahyu kangjeng nu nyarita kepanjangan bahasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di akhir zaman masa bapana yang masantrenkeun anak nambung diantarkeun ku indung bapana can datang ka imah anak kesadi datang ka imah anak keur ngarokok sial-sial teh aja ditanya deh ku anak emang abah di mana heula tangkorak sia meureun anak mending mun teu nanya heula deui cepetan kula cenah aduh sareudang bapana sial jasa eta hese nikmat jasa lamun urang boga anak urang daek di pasantrenkeun aju betaheun di pasantren ulah waka nyaritakeun bisa ngaji heulanan eta ku niat masantrenkeun ge geus aya dina jalan Allah geus mantep jasa komo datang ka bisa baca Quran komo datang ka bisa ibadah waduh geus teu kudu salat bapana geus cukup di anak bagi kiriman masyaallah kan hese jasa komo zaman ayeuna mah tuh geus hese nyaritakeun informasi melebihi kecepatan cahaya geus pokona mah ieu mah zaman teh pakuat-kuat bae geus kaharepna mah ieu kakarak tahun 2012 wah ulah diharapkeun tahun berikut bajan berikutna beuki bagus ma min zamanin illa ba'dahu syarr geus kaditu nama meureunanan zaman incu urang mah zaman incu urang meureun di urang geus hampir cara di Hollywood emang mana Hollywood di dinya deket putat Hollywood geus weureunan kesempat putat pokoknya mah iya mun aki-aki datang ke zaman eta betah tah pokoknya mah cak nafsu tapi lamun urang ngukur ku iman urang inggis urang buuk kuaring geus ngarundai ping-ping geus diumbar dada geus masyaallah endeu kumaha betah masantrena budak di pasantrenkeun bapa nama jayang ai dedeulean neuleus susu nongtop nu kuat moal kuat mun lain bener-bener tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah mah atuh ngahayukeun bae teu penting mah gerak urang Allah mah atuh pangeran nu kuku bahagia atuh ayo bae aing mah mere tanaga mere ayo sia nu penting ikhtiar sia ka mana arah tah kitu nya ye lamun aya bapa ngabunuh anak teu kudu dikisos indung ngabunuh anak teu kudu dikisos lain berarti teu doraka besi disangka wah teu doraka ye lah anak nu itu mah paehan bae ku aing kesel aing aja teu doraka gan teu wajib kisos lantaran anak teh darah bapa teh mentek teu bisa diaku mun lain anak urang haram ngaku bapak ka lain bapak tuh haram sarua bae mentek ngaku turunan ka lain turunanna tuh haram namun ajam ngaku-ngaku Habib disiksa ku Gusti Allah emang kumaha gitu aya urang Pakistan okos Habib ngaku-ngaku Habib teu kudu ku urang dilaknatna ke ku Allah ge dilaknat engke ge di akhirat haram teh ngaku-ngaku nu lain bapak di aku bapak urang lain anak kiai aju urang supaya hebat ngaku-ngaku anak kiai ta eta ngaku kos kitu teh moal kebal ge terlaknat komo di akhirat nama komo aju nyanana ngaku kiai mah di lemburan teh aya kiai anu eta kula
ayamnya oma kula eta masyaallah cak itu teh aku beneran iya alhamdulillah pas jadi imam badeg dog pan kiai jadi kos kiai ngimamanana waladhdallin walalahu teh kudu kisos anak maehan bapak wala kisosok lahu teh kudu wajib kisos lamun anak maehan bapak atawa bapak maehan anak padahal kieu ieu mah maksudna Zaid boga pamajikan ngaran Sarwiti teu kudu kisos ka anak lamun ieu bapak maehan seseorang nu aya hubunganna jeung anak maksudna kos kitu anak teh teu meunang males pati ka bapak lamun bapak maehan hiji jiwa nu aya hubungan jeung eta anak contoh ndek aya sifat kapamajikananan atawa geusang Ki Zaid kawin jeung Nyi Sarwiti kemudian hasil perkawinan Zaid jeung Nyi Sarwiti teh boga anak Khalid dididik gede Zaid usahana maju di limbah nyokot di itu hasil gelut di Gajah Tunggal menang ribut alhamdulillah jaai dunia limbah mah dunia geng teu bisa ustad dagang limbah moal maju merekpek kajian ngomong merekpek ustad santri dagang limbah moal bisa kecuali kudu masang kumis limbah mah tuh waduh lah sembarangan dagang limbah mah lantaran berhadapanana jeung besi kudu make tangan besi di mana-mana tah kudu ngajawara lantaran atuh dagang limbah mah nu berhasil teh jawara kabeh ge jawara teh lamun teu nyandung eta mah lain jawara nu kos kitu mangarana banci jawara teh nyandung teh jadi atuh jadi jawara rada dahonan jawara teh nyandung mah teu dihargai pokoknya kurang wibawa we lamun jawara teh nyandung ya tadina mah rada bagus imah tangga teh lantaran jawara otomatis bebeja ka pamajikanna biasa meme kawin teh muarah bae heula brak brek brok bae cak pamajikanna kunaon isi salaki teu puguh-puguh marah ulah ngomong aduh getel-getel pamajikanna isi kakak kunaon sudah aya nyaho urusan batur bae saminggu dirasakan aku pemajikan pan salaki marah bae gas pokona ieu mah kuku magir kawin deui oh eta kalau embung di candung mah balik sia geus pokona mah hese bae jeung jelema jawara mah lamun encan balik deui nyana ka jalan aslina atuh kitu bae jawara di kantong nu biasana duit kartu remi gaple domino kartu kasino Indro Dono kurang lebih
geus mah nyahoeun bangsa main-main kasino gitu istilahnya nyahoeun koprok pemainan zaman Siti Nurbaya emang kieu jaho nyaho ngaran doang sarua kesimpulanna mah ieu Ki Zaid nu ngajawara teh geus kawin deui jeung urang Karawang menang 5 bulan kawin deui jeung Subang. Oh aduh mantep biasa pokokna mah pamajikan anu kolot nu tatadina aya 80 timbanganna kuari barang dicandung 35 Masya Allah tulang kadeulean tulang diangkat ku cinggir keangkat kuru ieu nu kolot kuru lantaran tetep nu kolot muarah bae keur baheula mah babanda teh keur susah panjang aing geus sugih kunaon jeung batur teh ngomong kitu dah bikang mah teh bikang cewek teh kos kitu teh cewek teh cek urang Jakarta mah cewek ai cek urang Rawakidang mah ewe lalikat gade-gade dia jeung saka dia itu jeung ewe gula cenah geus tenang we cenah ngomong kos kitu teh tenang we bahasanya mah urang anu ngadeng yang murid 10 ai keur susah jeung kula terus itu naon ngaranna berjuang jeung kula barang kuari geus rada bener kunaon jeung batur eta kos kitu awewe mah padahal mah jasa laki moal ka mana harta jatuh aya hakna tetep bae kitu bae tetep sanajan digilir adil jujur ge ngan deres doang ai jujur mah ngan ieu bajawara mah tuh teu jujur biasa dinu ngora mah 15 poe dinu kolot mangan nyeuseut doang seuseuh dah sare mah geus tilok atuh geus kitu bae eta mah jawara Lampung tah kulantaran ngomong bae asal datang salaki ngomong asal datang jeung cambedut asal wah geus berang-bereng borong kesel Ki Zaid teh sial beureun teu nyahoeun aing jawara meureun lah beresan bae ku aing dibunuh Sarwiti yang tenang hirup aing guys bunuh beres jadi aing mantep ngajawara ngeunaheun aing mabok aya di aing ngabunuh aya di aing seneng geus pokona kanaraka ge meujeun aing mah tetara ranggu datang anak kadinya mana ngajopak wah iya pembunuhan padahal di deuleu peso bapak iya mah peso bapak geus kajahoan kesimpulan nama bapak ngabunuh pamajikanana pan eta teh anak ta anak aya apakah menang males pati ka bapak ku sebab bapak ieu ngabunuh pamajikan pan ari bapak mah ka pamajikan deung-deungeun katalian sote ku akad nikah tapi pan ai anak mah ta jeung emak darah daging jeung bapak darah daging tak kuari pamajikan anak teh bapak teh ngabunuh pamajikan kuari anak ta anak menang tah henteu tak kuari ngadakwa males pati ka bapak teu darah daging teu sidang hukum mah hukum ngan ulah dikisos kita mah kudu bayar diat jiwa ai dibunuh mah ulah tetep bayar 100 onta ngan teu kudu dikisos ilah wala biqatsli waladin walalahu jadi teu kudu dikisos teu aya kawenangan untuk males pati ka anak nu bapakna ngabunuh pamajikanana tetep bayar diat membayar baik Masya Allah atawa ngabunuh pamajikan anakna Khalid anak Zaid hasil perkawinan Zaid jeung Sarwiti kuari Ki Khalid geus nikah deui jeung Hindun urang Cikupa
tak eta kuari nyindun teh lantaran ngabatan bae ka Ki Zaid tak eta dibunuh ku Ki Zaid berarti Ki Zaid ngabunuh minantu nah ieu incu ye aya anak ye anakna anak berarti incu besi pajar lain darah daging kede eta teh tasal sosial silahna aya bapakna boga anak anakna boga anak deui tetep bae mun eueuh bapana pan bapak kolot walina anak itu ketika ieu bapak kolot ngabunuh minantu anakna tabab incuna teh teu meunang males pati anak teu meunang males pati kitu keneh incu teu meunang males pati kanu jadi bapak kolot lantaran darah daging lamun maehan indung malangsung lamun maehan bapak mata tetep bae kudu dikisos ieu mah tadi teh maehan anak teu meunang ngisos maehan pamajikan anak teu meunang ngisos berarti lamun maehan anak incu teu meunang ngisos mun maehan pamajikan anak teu meunang ngisos kuari mah dibalik kuari mah anak maehan bapak waduh geus ararang geus sabenerna mah ye ceritaan agama al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama beres kuari mah Zaid kawin jeung Sarwiti boga anak embung dingaranan ku ngaran Islam lantaran nyana loba bergaul lamun dingaranan ku ngaran Abdullah gengsi lamun anak dingaranan ku Abdurrahim gengsi anak dingaranan ku ngaran ulama Nawawi Ghazali Hasanuddin gengsi satu ieu ngaranna anak nu kahiji ngaranna Alexander ngaran orang kulon dipake ku jana lahir deui nu kadua dingaranan Jeffrey yes jadi rada keren ngaran teh mun aya deui katilu geus rencana Beveri jurusan Lampung aduh Gusti ya Allah tah kuari ieu boga anak teh lain dipasantrenkeun ti mimiti ngaran ge geus dek digaulkeun ka tengah ka dunia itu katingali tina ngaranna gengsieun mun dingaranan Muhammad Abdullah gengsieun mun dingaranan Muhammad Abdurrahim gengsieun mun dingaranan Nawawi gengsieun mun dingaranan Ghazali gengsieun mun dingaranan Syarif gengsieun mun dingaranan kitu Hasanuddin Yusuf dan lain sebagainya nyana make ngaran-ngaran anu ngetren di barat waduh boga anak saya ngaranna ieu Romenig aduh kuari udah izin nggak dengen ada apa mbak ini anak saya sakit siapa namanya Maradona kumaha teh hebat main bola na isi budak ngaranna Maradona ku resep-resepna bari ka Maradona dipakai ngaran bari bakara itu cenah teh masyaallah karim loba tadi Indonesia mah tuturut munding nu kitu ngaranna teh geus teh nyawa kaler kidul anu penting mah milu top anu ngaranan hebat ti mah saya Muammar Gaddafi asana katembak saya bakal tapi bagus sih ke pejuang-pejuang gitu
padu baik Gusti Allah nu agung padahal di akhirat ya bakal digerokeun pan ngaran hiji-hiji indah teh nu panggeulana digerokeun ngaran Allah maka Abdullah Abdurrahman Abdurrahim eta teh bakal tiheula jasa Abdul Razak Abdul Latif heula tah pokona ngaran Allah nu make Abdul heula-heulakeun ayo tiheula ka dieu ditimbang eta mah ai ka neraka jeung ka surga mah pokona tiheula we heulana heula atuh artina ka surga jadi lah ka neraka ge atuh tiheula sarua daripada nangtung wae kesel itu karat nomor kadua nu tapaul ngaran-ngaran anu nutur-nuturkeun ngaran nabi ngaran wali ngaran ulama galakeun saya ngaran saya Yusuf Daud Sulaiman Syarif Hidayatullah terus ngaran-ngaran wali Hasanuddin terus ngaran-ngaran ulama Syafi'i Rafi'i Ibnu Hajar Qabe nuturkeun dan Nawawi Romli diheula-heulakeun beres pang pandai-pandaina Dedi pandai teh geus Dudi Dadi Dodi ya Allah karim ngaran dua sembaragan ya nu bagus ayu samiyahu bismil hasan min hakil walad alal walid salasatu asya hak anak nu kudu componan ku indung bapana tilu hiji ayu alimahul Quran iza mayyaza urukan Al-Quran di mana geus pinter jaekeun nyaun alif bata wa ayyusammiyahu bismin hasanin ya ngaranan make ngaran nu bagus cak agama katilu wa ayyuzawijahu kawinkeun di mana nyana geus balik geus sayang aman geus teh kulantaran ieu tingaran geus sieup aju di pagahan silat ku bapana teh di pagahan silat ye silat ye karate ya sia kuari mah kuari ye non cimande ya us kabeh bangsa Cikaret Cikolong wah geus kabeh sedang coba tonjok abah tonjok terus tonjok deui atuh kai ari tren mah tuh geus kitu ngaran aja tren atuh silih tonjok atuh lamun asa-asa moal beres moal beres kabelah dieuna boga kahayang si Alek teh hayang meuli motor duit kurang tetep bah mio bah mahal mio mah PGR bae murah ente mio bae bah pokona mah embung mahal cak bapana mio mah kudu 14 juta tah 15 juta ke nungguan atut mere bae tah kabelah dieuna tetep bae teh dibelikeun geus dikieu bae peureup ieu nang magahan abah pan jadi kamanakeun ye peureup ieu sia ku ayu ya alhasil galungan lah nyana jeung bapak katikem lantaran bapak mah hebat gadupan tanah gageus eueuh kada gageus eueuh tuh sebenarnya teh kudu geuleup jeung bapak mah ajak balap lompat bengek pae di jalan katikem hulu di dieu mio bah ayo mio awas si mio cak bapana moal ceger mio ceger mio aduh abang mah lain ku peureup sia bokelek abang pae aduh Gusti Allah nu agung pae kijae pae goletak cek si Alek sakitu ku peureup kencan bangga eta abah pae teh bangga sakitu ku peureup kencan can ku ieu ajur ku ieu ya selamat tinggal ayah tolol jasa nah iya si Alek gak bunuh bapak ya lah dianggeskeun deui emak ge ku aing geus
abe aing tenang nek bebelian naon ge harta berarti nu aing ieu mah diageuskeun wae deui bapak dibunuh emak dibunuh anak ngabunuh indung bapak tah kakenaan ku kisos teh ai tadi mah bapak ngabunuh anak teu kudu dikisos sebab bapak mah jadi sebab ayana anak kuari mah musabab anak ngabunuh bapak anak ngabunuh emak ieu mah kisos wa yuqtalu biwalidai kisos anak biadab di menukos kieu mah ngabunuh bapak ngabunuh emak kurang ngajar sia kurang ngajar ieu gina ngajar bapak ulah loba omong sia hakim ku aing sia geus kitu jelema di zaman akhir tah kesimpulanna mah lamun anak ngabunuh bapak anak ngabunuh emak nah ieu mah tetep kakenaan ku hukum qisas na'udzubillah min zalik wa min zalik teu baragus kabeh berkelanjutan ke di Rabbul Jalil dipayunin Gusti Allah Subhanahu wa taala persidangan hisab ngaranna berbagai permasalahan nu teu selesai di dunia antara salaki jeung pamajikan baheulana kurang napakah baheulana kurang gilir baheulana kurang adil diselesaikan ke di Rabbul Jalil insyaallah kuari mah tenang-tenang bae bapak teh geunah bae kanu ngora sakadaekna nu kolot badi api lainkeun kuari mah ngeunaheun bae lelempangan jeung nu ngora nu kolot bateu dilingseun eta teh manusia eta teh jelema ngabogaan hak anu kudu dicumponan jujur di ditu 2 peting di dieu 2 peting mun di ditu sapeting di dieu sapeting adapun sosonoan lain masalah teman atuh ai teu kuat mah sanajan kumaha ge cek nu kolot teh ka meureun enggeus di ditu atuh sanajan enggeus sajan encan ge matem kamari teh mah rahasia kakak pan ieu malam ieu jeung kula mah tiis amat atuh sakieu ayana cek cenah atuh los ku sia openan tah sakieu deui kumaha atuh di kamarakeun deui obatan atuh ka beak jajamu beakna naon atuh emang sakieu ayana atuh giliran ka kula bekos kieu aya ka ditu matun teh atuh tanyakeun we ka nu ngora ka ditu sok ese pokona aing mah wayah aya wayah gilir mah gilir bae ngan adapun kos kitu na matun teu da batu teh bisa dipaksakeun tuh kos kitu mah jahar ge jaikeun embung bae kok menu kos kitu cak budak nu kos kitu teh naon eta lah pokona mah aduh tah ieu teh can selesai di dunia nu kolot teh menta ka jujur atuh ka adil atuh tapi tetep bae nyana teh lobaan ka nu ngora datang ka parae can selesai teh urusan diselesaikeun di Rabbul Jalil cukup jang ka neraka ku sakitu bae alhamdulillahirabbil napaka teh cumpon diselesaikeun di Rabbul Jalil iyalah hukum salaki jeung pamajikan hukum anak jeung bapak bapak jeung anak dulur jeung dulur babagi teu beres dikekeuweuk bae geus kudu panggedena pangkolotna teu daya teu upaya adik-adikna kabeh ge minta diselesaikan ka kiai bong nyanana minta diselesaikan ka hakim bong nyanana nah ieu can selesai di dunia atau selesai di dunia kemudian naon gitu hasil daripada persidangan ngan di dunia mah nu bener kadang disalahkeun nu salah kadang dibenerkeun can selesai teh diselesaikan ke di Rabbul Jalil yo atuh lila nyidang hiji bae ge nyidang hiji bae ge lila mangkaning sabaraha triliun manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam urang kabeh narangtung bae panon poengan sadepa
bayangkan nyidang hiji BG sedangkan pandi itu mah teu bisa disogok malaikat mah teu bisa disogok ubah kabeuki pan malaikat mah disogok ku duit teu beuki aing mah sogok ku sapatu egel teu hayang aing yang nyana naonan sapatu tilok pake sapatu cak malaikat aing mah itu disogok ku naon deui pung jabatan teu hayang aing mah tah teu boga kahayang teu bisa disogok hakim jeung pengacara kuari mah lantaran gedean nyana kahayangna atuh babari nyogokna disok hiji-hiji hasibu qabla an tuhasabu nu mantak ge cobalah perhitungkeun meme engke di akhirat urang bakal hiji-hiji nu mantak lamun urang maot geus teu boga jang hisabeun pang nikmat-nikmatna kadariana kadarieu itu sawah nu itu jang sia tak kadina nu itu geus babaginya kontrakan nu itu jang sia gitu aya abah mah geus hayang boga naon jadi abah meme maot geus ulah hayang aya teu boga naon abah ngeunah geus abah mah kuari geus teu boga naon nya ieu imah ge ieu lain nu abah jang nu bungsu geus abah mah teu boga naon nya saksian ku sia geus tah sia atuh deuk mere bae ka aing dahar atuh geus alhamdulillah teu mere bae atuh mah nya sia aing abah sia atuh kubasia bae mah geus pokona mah aing mah ka Allah bae lah pokona mah geus tah abah geus meuli tasbih tah loba tah mun loba amat tah jualeun sak anakna juga teh deuk tasbih abah tah abah geus ka masjid ka imah ka masjid ka imah ka masjid ka imah ngaji bae geus silaturahmi bae ka duduluran aya waktu jeung teu ngaganggu ibadah lah geus salat ieu geus teu milu-milu abring-abringan itu cara keur pilkada sabodo urusan si aing mah geus hayang pilkada-pilkadaan sekolot aing malah itu da pilgub los teureui ku sia pilgub ka ditu itu pilpres sabodo aing mah pilkabe bae geus aing mah geus steril aing otak aing mah geus ka Allah keun bae lantaran aing nangieun Allah diurus ku Allah kebarik bakal ka Allah aya awak aing nama merendahan dikaleuweungkeun tapi pan roh aing mah menghadap ka Gusti Allah geus aing dibersihkeun bae eta geus itu begitu datang malakal maut Assalamualaikum Waalaikumsalam saya malakal maut deuk naon deuk nyabut nyawa ih keur ditungguan wah cak walikat parah mati atuh ngobrol heula daun gegeraan cak teh kudu ngobrol lain pan ieu cek malaikat bungaheun amat atuh rek naon deui sawah geus dibikeunaan kontrakan geus dibikeunaan imah ge jang nu bungsu kula mah geus sayang ka Allah bae cepat lalaunan di cek malakal maut teh mah hayang keur sujud apa hayang keur nangkarak apa hayang keur kumaha ditanya heula ku malaikat lah angel teuing kuari bae kuari cepat teh angel teuing gituan mah geus sayang kapanggih jasa jeung Allah masya Allah gitulah. Assalamualaikum Waalaikumsalam saya malakal maut deuk naon nyabut nyawa masuk macam-macam nyawa segala si cek malakal maut atuh kula mah tugas kula keheula ih kredit tenang geus cek malakal maut teh jauh geus ageus teh urusan sih engke kan kababawa ka akhirat ya tuh geus waktu udah sih engke lah itu sawacan beres itu urusan-urusan aja teu bisa cek malakal maut kamari urut pilgub teh aya sesa-sesa can beres wais teu bisa deuk kuari bae cek malakal maut henteu ke kula deuk salat waktu deuk kuari bae teu ada kumaha coba masyaallah lulupatan mal bisa tah etan hese gengke loba kaberat ingat ke sawah, ingat ke tanah, ingat ke perumahan, ingat ke toko, ingat ke pemajikan, loba ka ingat haseun malaikat. Teas ting cek malaikat sekaligus geuna sanai cawangap ieu budak. Itu sekaligus berat jasa. Cabut. Dedetkeun deui. Cabut. Sia. Dua peting na'udzubillah min Gusti ialah nu mantak urang
urang kita udang peting tahajud haju urang cicing geumentes tahajud para kiai para ustad santri teh cicing teh lain naon mikiran mun pae aing isuka ya malah aing geus bejeuna tah henteu tah pikiran teh kitu coba pejabat udang peting tahajud Gusti itu mudah-mudahan dihasilkan bae tuh Gusti itu lah jabatan abdi mudah-mudahan naik itu bisnis abdi tiba data tahajud teh beda renunganana ai kiai mah teh emang teu boga perusahaan teu boga berpolitik henteu berekonomi henteu ngan ka Allah bae mun kuari maot atawa isuk maot Gusti nyangakeun sadaya-daya da ayu maot bae ilah ge aya di Gusti ngan nu penting mah abdi mah diampura dosa bae minimal kos kitu renungan. Tapi coba lamun pejabat pengusaha SBY tahajud mah tahajud mudah-mudahan tidak demo lagi Gusti berat saya ini sebetulnya tapi pengen jadi presiden lagi sebetulnya saya akan berusaha untuk meminta tanda tangan tahajud saya ini mudah-mudahan terdengar olehmu tangkorak sia cak Allah beda renungan anak aya nu Allahu Akbar tahajud salam beres renungnya Gusti majikan kakara hiji sedengkeun abdi sedeng sakieu mah hayang dua bari disalametkeun we nu kolot ulah marah bae Gusti beda renunganana nu ngawarung gitu kene Assalamualaikum Gusti abdi ngawarung geus aya meureun 5 tahun mah tapi nombokan modal tinggal buruan dong nujan kajual ya Gusti renungannya beda dunia politik ekonomi dan lain sebagainya tapi ustad jeung kiai beda ngarenungna Gusti jadi mah berpolitik henteu paling ge ka bawa doang abdi mah jadi tim sukses ge aya mioan ayo mioan mah teu sia teh kunaon atuh ya malum lah hirup karena Gusti bervariasi pagaran atuh make jeung ditarima mie pan eta macan pugu halal na ya memang sih jan pugu aya halal ngan ieu butuh jasa nganterkeun budak sakola segala aing ngariung teh lah Gusti hampura bae eta mah ya dihampura bae tapi kana neraka bae sakedeungnya eta renungan-renungan teh kos kitu tah ya belah dieu mah bahasa teh renungan belah ditu nama tafakkur saatin tafakur sasaah sajam leuwih utama leuwih bagus tibatan ibadah 70 tahun ngarenung Masya Allah karim hari wali mah ngarenung teh mah teu salat wali mah Allahu Akbar beres salat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi beres Gusti ieu pan salat abdi teh bakal dibentukeun ke di akhirat teh mun dibentukeun jadi hewan salat model kos kitu tah ieu nu sia tah salat mun eueuh huluan mun eueuh buntutan mun eueuh sukuah engke jaga tah salat sia ceuri tawali mah segeru Gusti asana tadi rakaat ka hiji teu khusyuk abdi inget ka urusan dunia wali mata langsung sholat deh Allahu Akbar mulai turutan ku urang nya nama eta teh ada sholat nu tadi lantaran eta rakaat awal teh usuk urang mah lamun diingadahan atuh iadahna kudu diingadahan deui nu iadah eta kudu diingadahan deui atuh teh husu-husu pan urang mah atuh rakaat boro-boro rakaat ka hiji ka dua ka tilu atuh timimiti setar bae Allahu Akbar diangsongkeun teh tah salat sia cek malaikat teh tah ya aman teh Allah itu teh bangke tah mah teh mah kos ieu ceelian huluan teh kos kieu mentek ieu mah jadi siksaeun sih ya salat ge wala tadrib bi awjuhana ya ilahal alamin tah eta renungan wali mah man teu salat ngarenung salat aing kos kitu amat cek kira teh teu beres tah salat teh perbaiki deui urang mah diperbaiki deui atau ada kumah diusukeun coba ieu lah salat ieu diusukeun sholli fardhu Allahu Akbar alhamdulillah subhanallah
nu lewat si Mbak je can mayar ngana bulan kemari nunggak ieu can mayar keneh bae. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anu di juru si emas. Aduh tak budak deui sok kabur-kaburan bae. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Anu di imah jasa deui diaturna. Duit kontrakan sok aya nyekel bae. Kita tanyakeun bae. Deuk kiraha usula. Direnungkeun ku urang ai salat kos kitu amat. Iyadah atuh bakal kitu deui bae. Kos kitu deui bae, iyadah mantak cek Siti Rubaiatul Adawiyah istighfaruka yahtaju ilal istighfar. Mane mah istighfar teh kudu diistighfaran, ja istighfar ge dosa. Sarua teh dosa. Salat sia mah tuh kudu disolatan deui iyadah lantaran salat sia mah doraka tah mah. Engke salat deui atuh kudu salat deui tah mah iyadah. Ja doraka. Beuh, lamun ngandelkeun ka bisa urang beramal salat padahal kos kitu asana isin di akhirat. Kudu kumaha tuh nu mantak kudu berjamaah ngahiji jeung nu bisa salat. Tah eta tak urang berjamaah teh itu aya kiaian bisaan nya nama salatna kadinya urang salat berjamaah. Tah eta teh engke bakal dihijikeun tah salat eta nu berjamaah jeung nu bagus. Bener ge sia eta jorek ngan ngahiji jeung nu bagus dibaguskeun bae. Bonteng bakukul jeung bakukul deui wae dihijikeun. Sakarung bakukul kabeh engke di dituna ge bleng teu laku geus kasampahkeun. Tapi bonteng nu pilihan mah masyaallah nyekal da geus sakumaha endog beubeureuh. Aya bae karyawanana anu mat embat sia rusak bonteng aing. Barangan bae sia. Can jadi duit pan ieu. Lalauna ditampa. Barang anu bakukul. Slot. Barang datang ka dieu ini masih setengah harga. Wah, geus buat engko aja udah. Bakukul ieu tah mah kos kitu mah. Nah, jadi salat urang dihijikeun jeung nu bagus. Mantap ge. Aya dua musola nu hiji berjamaah 3 baris ieu ge 3 baris ngan nu ieu mah aya kiaian bisaan salatna utamaan ka dieu sanajan sarua 3 baris. Kuari mah nu ieu lobaan berjamaah musola ieu mah saeutik kanu lobaan. Musola ieu mah saeutikan nu ieu mah lobaan ngan nu saeutik mah aya kiaian anu bisa khusuk bandingan kanu bisa khusuk coba eta.